tuntutan naon-naon tapi kudu bebas secara hukum saya marah aulan PK pae lah tuh hieun meureun iya sasabat eleh we atuh ya pokona mah kitu we pokona mah ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan nepi ka ngalepak teu eling kumaha sia suata mah tong tuluskeun wae kitu nya rada teu ngeunah hate teh nya malah penting tadi ngimpi ngehujud aing teh jeung asuata mana keur nyari huntu budakna deui punten asuata mama di nomor 3 keun kumaha asuata mah di nomor 3 keun nah geuning ieu mah urutan ka hiji pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua ya kitu teh naon atuh mangga kitu we eta mah sok mangga ai putrina tiasa dipamerkeun teu eta mah teu tiasa rupina mangga kawitan bae uliang mangga dihaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara siapa cek payun? Eling. Syahateh kakasih teh. Baca we di dinya tuh. Citra Soma di dina mah nuhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sawios ti astina rayina Prabu Duryodana ulah lalawora adi raja kieu oge nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyaeta Mandrakumara putrana pun lanceuk putra tuang raka leres saya tega lara tega pati ya mudah-mudahan lah tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri siap kapayun menit atau gelut jenuh kieu mah ningali tangtungan ge watir aing deungeulna ayeuna mah ke watir totongkeun ge huluna jelema bongkok meongeun kieu mah ira harek meunang nah setengah hina teuing maka jeung bongkok meongeun teh ya dibandingkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh jiga papatong gitu kasaha teh goblok teh monya siapa nih sia ambek udah teh disebut papatong aing mun jauh-jauh papatong Jawa teh gitu lah maneh jiga kini-kini Sumatera yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri ya yang mangga teh teuy kaula mah keputusan raja we pointen ya siap mangga paranto siap ya already yes mangga ujang mangga ayeuna kaula ti bonsel hiji nyangakeun ka bonsel 2 nya cikan ya. Gerak aku kumaneh naon boa maneh pangna kieu teh meureunnan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah teu dipikiran nu kitu mah nu penting raja kaula sugema we
Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Unanu calik di Siracai. Sang Ratu Mut Putih bimi mengabanyu mingkem bet bala lager dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula ieu turunan ti Gunung Sunda. Iya, beh ditueun Gunung Burangrang. Nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kemana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap. Wah, bukan yang cekap nanti. Iya. Wah, iya. Karunya, nyon tuh asio yuk. Hade pisan awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teh. Kasepuhan tingali tak jago astina rubuh hiji. Begini dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina. Ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanna linggih. Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana teu nalipak maneh ti ta Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanerikeun kumaha kumaha Kasep jeung maneh sakalian gelutna hor ongko maneh nu nuliskeun ngana langsung aing pada ditulis tongong nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke diala ku aing ningalikeun sinura kandung tut nya ta upami teh sama Aswatama papanderikeun saha Aswatama nya mun bisa mantong tulus Aswatama mah nya coret deui mun bisa mah sok ayeuna bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira ada teu bisa gelut aing mah nah sok celukan deui tah kitu urang Kurawa mamarukan gede sungutna teh hoakna metarik mangga dihaturkeun kaunian anu kadua ayeuna nyaeta Citraksi. Sok atuh angger Citraksi. Ayo kabayur. Senopati. Ulan aing di dieu dina papangungan. Papangungan anu tos permanen eta mah di alun-alun. Saha bieu nu eleh? Urang lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma. Nuhun, heeh. Sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing we mangga dihaturkeun hari aing disurung-surung tidak ka dieu naon ya aing teh hudang demi Allah aing mah hah sok lawan
Hei. Orang jangkung gede, euy. Iya. Patih negara bejananya. Ya. Aduh, sorry euy, geus HS bete. Ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina. Nuhun ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintena ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara Kasep demi Allah aing mah sok. Tingalikeun buktikeun beda jeung uing pamana uing ngebedegong. Tak itu kinten-kintena Lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula. Ya Nunita gelut teh saha? Pandorna ngadaptarkeun. Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongo saja jalan keamanan di jalan. Ngajujurung batur kuring mah teh hayang gelut demi Allah we ngeleuleus euy. Iya. Jadi moal tulus gelutna. Ditaku saha gelut. Teu niat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal. Kudu gelut heula. Atuh cilaka gitu mah. Iya. Sorry guys. Poe ieu mah wing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Coba. Bu, itu. Lain eta teu sageprak-geprak acan. Teu sageprak-geprak acan eta ujung ngaleos ya. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu. Pogo teh. Tah, kumaha eta meuti ka sageprak acan? Iya. Jeung sia goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong teh gelut. Tanya heula aing na daek henteu. Aing sugan teh wani Jo didaftarkeun teh pukul-pukul teuing. Jeung sia. Geuleuh aing. Unian anu katilu dihaturkeun eta. Nu sararumping nu teh menta dicoret. Mangga langsung ka Aswatama. Aduh. Aswatama, ya, sok ade urang tiup heula. Praketkeun. Di mana kagok era atuh dikamanakeun. Mundur. Ieu mah rada sesek musan. Aswatama tiasa bakal kagonol sang putri sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih Purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianana. Ya sampun kadieu datangeun. Mangga diaturanan linggih jago lain aya rencana ti tadina mah ti iseun saemara teh nya.
Aduh. Lain lalajona ge eueuh. Oh, udah kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Keun bae acara dadakan ya. Mangga Wilujeng Aswatama ieu. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri sanak ti nagara. Ulah waka gede hulu sampean. Iya. Gede hulu naonana? Ayeuna keneh bakal putus royat mangga. Latinan mangga. Pada-pada. Mangga dihaturkeun ka saderek Dorna Ramana ieu Aswatama canak. Aduh, asaku kabina-bina teuing nasiban. Kumaha tatuang putra anu diandalkeun teh? Da nyeri beuteung eta budak teh. Sapoe bieu 7 kali kapacilinganana. Nuju main ceret pun anak teh. Ngan karena perjuangan anak Swatama. Allah. Kamu cek ama oge tong disanggupan itu sakira-kira gering mah. Ngomong we ti tadi. Aduh, lapur mah ulah dilayanan dia. Ha, balik. Balasnya.
wani ge urang ditu mah loba batur rampogan ai sorangan-sorangan ada moal wani moal nya ge dina wani maksakeun maneh teh iya tih kaulan syukur bunga aing bunga anu penting mah raja urang sing bunga cia panitia bulan Gusti nuhun sok euy sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun Saemara saha nu wani ngelehkeun jago Saemara dina harti bakal hadiah menang hadiah putri malahan bakal langsung diangkat raja ku aing gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mantong era aingna ya sae di golongan raja we golongan raja lampah Allah bisa kumaha geus usum buncis itu pang bejakeun ka Haji Rono mentak itu 3 kilo mah ngeunah teh dipake coe sama dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua raos amah henteu Numawi putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di negara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan negara hah dedengean teh lambang negara leres layang jamu sekali musada teh ha timbalan ka mana Numawi teu aya tuning Numawi dongkap teh kaula teh sejak nyuhunkeun pitulung manawi aya bong bolongan dan di negara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana da bararohong atuh bararohong urang Amarta mah panita teu mempan jelema sakti teu mati anu pinuh ilmu ge teu metu paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka atuh bung bang meureun di ditu teh nanya leres manawi amat tiasa nulungan bong bolongan margi salira mahiji pandita 2 da puguh gelar nage dangiang ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama moal aya 2 moal aya 3 dangiang dorna disebut nage ai dangiang naon cing sok malah sok dipake kakawen dangiang dorna ruat balajaya hah ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah nah dangiang dorna nginang ruat bala-bala kawalat teh kawalat tadi di mana orang lapar beas teh sok dikawalat diliwat eta mulih ti negara purbakan sana teh ngalamar nya budakna bageulis Arjuna Subadra Srikani teh eleh tah sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah bawati kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna Arjuna teh pamajikanna teh loba anger daek deurean ku Arjuna mah manawi aya bong bolongan kedah ka mana milarian pusaka negara nah meuni da teu dikurniangan kanu jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang negara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di negara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kalengitan pan lain sakali 2 kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagala rupana nya
da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sanajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal aduh nah ieu teh leungit ragrag atanapi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna bangsat nu malingna mah ama teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna komplit mimitina puak-paok gugunungan gonewa disebut-sebutkeun emu ngamodal mah saha cing sok oncom meos kitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga Tumaritis bangsa Tungku teh si cepot onaman tarapati puak-paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sapuak-paok mah ta eta jelema ngalemet mah kulawarga si Semar tapi ulah cek ama ya bisi pajarkeun ngaliarkeun daun ceuli ngaliarkeun taleus atuh ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah ceuli tah nah dipake naon teh hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si dawala teh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek Allah siksa sabab si dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara ngabejakeun tara ngaku jeung barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum aduh sadaya-daya ama entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek naon kumaha lamun kulawarga Tumaritis Pararae baru teuing ieu teh walahir dulur ge lain nyangan dosa we udangan make dosa anu teh keur antep eta dipaehan ku Arjuna keur bae da kududunganana naon rugina keur urang ninggalkeun di dieu geus mawa ama goblok ieu teh geus jadi kecap umum dia kene geus aya pabendrok kitu naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu urang kadringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon diboligir tinggalkeun amal-amal anu hade lakot jitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh maka jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu komo soal agama tong ngambek atuh bisi didagor ke ku si maing si eta mah babariga getah bawang dan nyaho adat aing pan aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak jawaban kuleungeun apa engke teh di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon kana dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh man rabbuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran
aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teh urang hariang gitu mending Arabeun semuanya bahasa Arab urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggan Haji Otong bisa jadi conggeang ya dulurna urang alam malakut teh bahasana naon Iwati Rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa Rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitu nya tong keur dieu teuing sadina agama teh engkena kaituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan geureuhan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tajuk atuh leutik mah kaget aing beuki dieu beuki kaget buah garelo jelema walah manya aya bapanya mah ka anak heeh mana ge anak ka kolot atuh semah kape hatur langkung ti payun diterima Kakang Semar Bandar Nangka bandanaya cicing araranehnya euy teuing ayeuna makan sirinya remah ka Sidawala wah aya bahan jadi dukun Sidawala wah jadi si Joko Bodo juga nama oh kitu aing dek balik pek balik ke mana da mana teh kalinya saru rek dituturkeun da ayeuna mah geus teu para rayu dina payuna ge pan saeutik duit tani wah sila modal sawai jelema hampang lu mun yo iya eueuh sugan hiji nu hiji hei Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim Wing. dawala eling si dawala kapaureun ka dinya mah cing ulah kalaguman cicing sia kabeh na memang na hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya abina-bina teu neuleuh teuing bencak tapi lolong aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan hampang leungeun barang asa hampang leungeun teteungeul barang asa jadi jelema teh asa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makaran leuleus Baladewa Gusti Batara bade leuleus ke pot ke tenang aya kasieun Kang tenang teu bisa tenang lebih ka kitu tong pipiluan rek dileulesan ulah Walantong boga ngaran eta mah ya boga ngaran aya atoh aya sieun aing kumaha mun aya nu cobaan oh aya kejadian kitu jo pecenghul teh dina hate dieu waduh bener tuwah sepot dawala abdi cagerkeun deui raja kaula nah saha anu nyiksa saha cing abdi atawa saha nah memangna diteungel ku abdi bieu pan kadenge ku kaula anya nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus ai itu FSMR nah jujur ali itu keur jelas cagerkeun aing kapan boga pusaka kemang cangkok Wijaya Kusuma teh Raka Prabu dah waras tu makani jati-jati tu makani wala soya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya damang dah tinggi dah nah sia teu mati saas dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi ka dieu geura keras tulis sauran
lain ieu jelema mun urang mah cicinge di ditu lain maksudna nenengan silaing dalam mun aya silaing di ditu wah cilaka we di kepung wakul buaya mah tingker kurang nya oh silaing eta dewa teh sesembahan asal mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh masih kena loba masih keneh loba nyembah ka dewa lewat suka entong dicarekeun bae ada pamaneganana kitu ulah dituar pamadeganana lalawora pamadegan dituar wani maehan geus jadi kulit jadi daging kan edangke kapanggih ku dirina sabab pangna kitu oge untung aya sesemahan lamun eueuh primitif pisan meureun da yakin meureun pangna nyembah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa aya karasana tangke meureun saeutik demi saeutik ningkat mode budak we kitu bayangkeun budak da canyahun agama teh naon karek tuturut muni ulah wani-wani nuar pamadegan batur bisi eta teh proses dek bener teh kumaha we rupa-rupa jelema tah geuning geus boga pikiran kitu mah siling tah ayeuna teh silaing seolah-olah nuar karena pamadegan batur eta ayeuna dewa dek digugat ku silaing bayangkeun ku silaing tong boro dina ngagugat na pangijeng dewa init na ka sawarga we yeuh bisa na eta sawarga kancikan ku silaing teh sawarga teh pitempateun jelema anu iman takwa ceuk pamadegan dewe bener eta ayeuna silaing dek init ka itu bayangkeun hartina silaing teh geus boga rasa bener hirup teh pitempateun jalma-jalma anu bisa ngajalkeun real ka manusiaanana sombong silaing hartina geus boga ngaku pang benerna nu batak ni lebah dieu euy siapa yang hirup mah diajar sagawaya sekurang Inggrisnya mah long life education sepanjang hidup kita belajar sanajan urang geus kolot daek bucu baca daek tuta tanya daek itu daek ieu belajar ulah boga rasa terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul belajar terus sok balik deui cing meunang disarek ku dewek cing meunang disarek ieu teh lanceuk guru ratu ngatua karo boga dulur panggedena mun lalaki wajar aku bapa seolah-olah gaganti bapa boga dulur panggede namun awewe payus aku indung seolah-olah gaganti indung bisi silaing katulah ti indung bapak dilanceuk sok moal tamat sia ka sawarga moal nincak acan deuleu dora ka ti indung ti bapak benar can aya restu teu jadi kolot sok balik deui sinyaah ka diri sinyaah ka kulawarga ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna siga gugu ka ieu era kucai kuring teh coba aku cai era aku aing henteu naon maksudna sia teh cai di mana turun ti luhur gunung di mana di bendung kajian saah leleberan tibatan pegatnya lampah astagfirullahaladzim amuing musa beungeus ya istighfar kanya udah negreg nu pro jeung nu kontra teh geus terjadi ini teh belgung wah geus ini bisa jajan tah ieu nu pro nu kontra nepi ka para sehat teh anu nungtun Raja Wisuna masih lain anu jeung pucuk ti girang sok balik deui wayahna moal bisa iya ibu kuring moal aya saha anu bisa ngahalangan inung bapak dunungan saha nu ngahalangan kuring tuh gede artina geus ngamusuh ka kuring eta oh aing oge dianggap musuh berarti lamun keukeuh mun maksa teh ora naon eta karareuh naon tetangahan di akal karareuh aya mau jadi dia mah aya buru ini sieun kitu kumaha sia mah nerakab mau teh selera
lain sieun aing mah kumaha teh era eta ku centiana centia mahuna Pot ngagening pot ulah kaget tuh lah saha sora ade nah mun eueuh duiteun sia sora teh mereka was dahyang tah ngegekeun sima nu bika kitu simo saha beli cemreng sada domba kecekek gitu kan ulah kaget Pot walah juragan Gatot Kaca ya sia omat buru-buru ngagugus ya kayaknya dah pasti teteh nyarek sarua ada geuning ngidinan ka kuring geus datang datang ngademane upah kulingan datang datang ngademane upah kulingan upah kulingan hatur anom nuhun dolar kan sama kape hatur nuhun Pot cager ibar bulan oh syukur usum naon di Tumaritis Mawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis deh waktu kuberit gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala bulan kuberit sanes kagaringan sanes banjir sanes naon dialah we kun boganya abdi mangalamun kudu boga ada teu malak tinggal di dunungan baeud eta deh heureuyan atuh lain di Banyolan itu sing ningali sikon aya rek heureuy kudu keur guligah jelema teh eta mah teh dununganana we pejabatan teh nyaho seni apa we Kang sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dituluykeun ulah maksudna nah cek aing oge bahaya harita dina riungan di karaton aya saha son Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha anu nya tujuan maneh ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garesekeun pasogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara sedengkeun di badaya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuring jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditolih teu dihargaan artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa wah Kang tos aku bakadamang Uwa Baladewa bakadamang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu ya eta persoalan kan ulah disakompet daunkeun abdi ge salaresna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa milarian Sidawala tah naik bisa jadi mawi kula ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan henteu agan bisi pajakeun di teh ku abdi sing jeger abdi sumpahna ge supaya daek sok abdi sumpah daek gonok sing burutan tilu kacamatan dan wayahna doa panuhune gan tos pameng abdi teh eta kagok borontok ka palang belang geus kagok kali ulah geus kagok kali ka teu berarti carek ya teh neug treug lanceuk deuleu lanceuk
Bapak Tonggorolan sekering dunungan kukuring dari gugu. Nyaan sia. Negreg teh nu kitu teh noyod. Geus beuheung bagong teh nu kitu teh. Oh nyetak kitu. Teh nyaho aing boga penyakit jantung. Teh kaprewas manehna mah. Teu kaprewas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur. Oh, wayahna balik deui moal tiasa wangsul deui abdi era kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung. Hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan. ulah bakal nimulkeun papaseaan lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh. Sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunan abdi. Aduh, astagfirullah. Eta teh Sete nangtang ka dunungan sete. Aing teh kumaha teh? Dunungan nu sakitu bageureun sia, makari teh lebaran. atuh bakal lapur manehna teh THR teh lapur atuh. Makanya sia teh pasti moal dibere THB. THR. Moal tiasa dihalangan agan abdi. Gatotkaca salaku naon di negara Seun keamanan keamanannya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Uwa Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mah ulah dicacanakan. abdi mah cicing serius Hei, Udah ngekeun jadi aing ka sentor. jantung teh beli hupnap mah. Sia teh nungtun munding, nungtun Raja Wisuna teh kelakuan kitu teh. Jangan pucuk pikiran teh. Wayahna ulah dik beunang dicari ka bawah sabab Gatotkaca salaku keamanan teu ridho ninggal Uwa Batara Uwa Baladewa Getring jeung sepuh-sepuh Pandawa ngarti ai kahartos mah kahartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge. Aduh. Oh ya eta manehna teh. jadi tetep di kasawarga Somohon bulan kurang ajar sia ditindak ku Gatotkaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge. Nangtang sakadunungan. Soalnya nangtang teh. Wah. Sarojeng mengkak rezeki teh jadi leuh. Sedangkeun anu bakal kapang-kakak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak Apa sabaran korban teh. sagara papa ngabutuh Cumponan kudulungan teh. mau dicumponan proposal oge deuleu moal di eta Mau digugu, tetep mau di ACC, mau di ACC paling di dem. Dikeluarkeun anak di mana akan sepae. sakali deui Gatotkaca mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatotkaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bade ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega kurang ajar Oh. Luas saya ngising ya gitu pasti akan eta geus malotot tunungan lah. nah dawala sing inget euy sing yang ka dewek euy tuh Baru-baru perototan kada reko ge urang. dewek geus ngeleper ke jantung saya Pasti. ampun Gusti Baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah di baeudan saeutik samar ampa urang mah. mun asa teh geblek naon-naon hirupnya Ngomong oge beurang. ayeuna moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatotkaca teh lurah Tamtawan Nagara samohon abdi keterang Apa? nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah moal ngagogo we nyaho tampiling Gatotkaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa sabta pengrungu Bajigiring tapak nenggala anjir teh dikeluarkeun maganing bejres ya Pejet terus keluarkeun kita mah. dawala cing eling euy Istighfar teh nya. penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak Sekali ge mah teu lumpuh mah teh aya rumaos mah agan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mohon tega lara tega pati tega kurang ajar leles anjir
aya di kumaha teh bisa teh eta biar kadengena anjir jarum puyuh paingan si dawala omonganana oh paingan wani rek sawarga disebut lulus jurali teh dulu jurali teh guyuk kan oh kan si luga ya kan bujeng ingat bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot amuing kang tuang heula tuh Orang ya alah di kumaha sia teh lah eta bieu heuh teh disebut lulus ya sia sia tilu metu nu ilmu nu ti aing dia teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pamajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret ceuk abdi teh kitu we wah kasurupan sih waranya oh aya kodaman awakna teh moal kitu kugusan ulun wah kita bisa daya luhur luluhur Sumedang nya wah kasupan Cut Nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau lah sing cagerkeun deui teh teh kadunungan teh ulah begatkeun ti koro aing teh cing cageurkeun dola lah cageurkeun teu tiasa doh teu bisa naon-naon abdi mah ya si anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah oh, bisa jadi teh atau yang terong pewot oke aya bola terong peot lewat sekar cing tulungan kalau yang cager palai damang iya anu kagungan damang saha cek pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar tah eta nu jadi salah mah salah kaprah teh sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula minta cager para dewa aya karasana henteu geuning dasar ampun salah kaprah hatinya Aisyah sok ganggu pemandangan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah heeh cek teuing ganggu pemandangan kuring mah cek dan iya dupi dewa aya inung bapaan aya Batara Guru bapana aya bapana Batara Guru ya pasti aya inungan aya bapaan aya ngaranna makhluk mah nah itu disemah sabab di atas langit aya satelit cicing aya di luhur langit aya langit aya langit di luhur langit aya lalai lalai mah diparahan ya atau di luhur langit aya koreak koreak oh di langit ieu mah aing aya koreak petilu di rombongan koreak selatan pan Korea koreak dewa sakti aya nu leuwih sakti dewa kawasa anu leuwih kawasa wah anya eta oge saha tuh pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana jenenganana Allah
anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge dina dat oge aya 3 dat mutlak dat muqayyad dat katarosi wah liur aing bawa kanya mantang bawa kanya liur aing ge ya Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi sayun asmana Allah af'alna kun payakun sifatna Rahman Rahim ta Rahman Rahimna ieu welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungan nyaeta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun ka suku pacaran buktina bieu rakyat sorangan ku anjeun diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kepentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta nah arek dipaehan nah arek ditenggelan aduh karena republikeun geura sok republik teh naon kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat oh ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur maranehanana we baru tikeuk nih matak garanut oge palu citra rekeningna garnut teh rekeningna palu citra rekening kentung pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah oh kitu iya ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak mun ngaji ulah keluar tina dirina wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui walah eta nun Allah kaula minta cager tong cacarawokan da teu budeg alo ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif dah putekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa sumohon pinuh urang teh ku dosa balakot boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah sumohon qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun manehna tuh da teu kukuringnya iya kusorangan geuning teteh percanten iya saha diri anjeun teh cing anu sabenerna eta mah pangkat mah populasan cak saliwat teman saya teh dunungan mun eueuh tilam eueuh keur aing reket cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh dunungan urang teu margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima teu aya Sidawala teu RT acan sarua di hadapan anjeunna buktikeun tau buktikeun ngadahar uyah anjeun seluruh tamtama kumaha asin sarua jeung kuring asin dawa bedana aku istilah tadi lamun agan nuang gula amis sarua jeung kuring teu kepikiran gari kok mau jauh kena Kang nyoon sia geus kadinya doa ilham santrena sia teh nanti ketinggali puasa tara sia teh tara ketempo malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih
bari nyumput di goa saha teh nu awas teh hah narek di aku ku anjeun ya apa riwayatna kumaha dina nalika Adam keur ngajepepeng Adam deh cicing cing nama apa oh Adam tukang cukur ya lain ada mah Adom atau Adom sutisna dina nalika Adam keur ngajepepeng nu ngajepepeng naon wujud keur ngajepepeng para malaikat di piwarang sujud ya hei malaikat sujud tak ka Adam berak malaikat teh sararujud ka Adam ya aya hiji nu teu sujud oh setan iblis lain ya malaikat pan kuring teh nyarita teh kitu hei para malaikat berarti malaikat sarujud aya hiji malaikat nu teu sujud kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong oh jadi iblis teh bedegong artinya teh tabarangna eta mana ulah mitos dara mikiran ka baheula iya lamun mikiran ka baheula aya Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atawa jin cing ya manusia benar iya yakin ari anjeun marmot manusia enggak saya ka anjeun eta wujud anjeun teh aya nu sarujud saha diantarana awas denge rasa nu awas ame usik malik iya tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu deh ese dikadalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Almaah walah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling dola terus istighfar kayaknya lah hareup teuing dola aing anu sepor jantung dola nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Kalpalamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal dah naon merek dipika sombong ku anjeun naon merek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna benar kan di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong dewa kaya cek urang Jawa mah manusia ora anak kagablek eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk kitu bahasa jadi artinya eueuh kaboga bekangnya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagablek luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon ka anjeunna jeung naon nu rek di aku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha nya kaula ye perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyepot anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah abot yen cang dek nenggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinten kita kerasa lamun ada digiringkeun dihaturkeun ka Batara siap doh pada dihadapkeun ka saha Kang
Munti tadi. Pirasa Aing gitu. mah tegang meureun. Teu kapikiran tadi. Eta Gatot Kaca. Kan? Ilmu ti abdi teh sidawala teh. Ari denget teh. Teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung. Aduh. Naon teh artina? Ting naon. Sudah tua, sudah nenek tetap disanjung. Aduh. Pake-pake segala. Sudah tua, tetap nyandung. Aduh, tunjuk teh. Ngurus tunyung, Benar. Mun paminaroskeun ka abdi, pangna teu mati, nah atuh teu matuh. Da jiwa anjeun teh motah sabenerna. Tah, gentos ku kembang gadung, da kembang cangkok teh teh. Ieu lagu. Menggadung. Sewa odaman Geus eueuh nya, ayeuna mah geus eueuh harodaman. Ngalalencarnya. Ya jimat-jimat teh. Da eta atuh da hate na kalalotor. Bener. Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Akibat kapenengan deung teh. Teu saiman. Dolar. Lah, Cageurkeun euy. Nasaha nu ngaleuleskeun? Da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh mah kapancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu. Da sarua meureun eta-eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur. Bener. Naon kupur? Artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana. Loba poek. Oh gitu. Gatot Kaca, saulan. Pasti anjeun ngalaman kieu tadinya. Leres pisan gua. Mun aya juragan Gatot Kaca mah ku abdi. Teu perjanten ka abdi kan? Teu. Bade nyebian. Alhamdulillah tong. Ayah bener. Lumayan. Aing aya hargaan aing. Ayah ini mah masa etik mah. Kan? Bade leuleus moal. Kan? Iya, bade jagung goreng. Mana? Ceng pada jagung goreng. Ya atuh urang meredih we kan. Damang agan. Wes. Bener. Kakak Prabu bereskeun. Aing balik. Ayah kakak. Bayar heula hutang euy. Kakak Kaca, nikah di tempat. Nikah. Halik bos. Bade di leulesan gua abdi. Nikah maneh. Nyingkah. Bilih bade di leulesan, nikah. Bilih bade sok buktikeun. Ya, ante teh agak teh lara. Tega, pati tega. Tinggalikeun isuk. Naon isuk teh. Isuk di Brebes tinggalikeun. Cek demonstrasi bahkan. Alah ampun. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Doh, iya ge. Anu jadi kasinggungna teh di payunan Gatot Kaca. Doh, leres. Lajeng meremkeun socana. Iya ge. Ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan. Doh. Sirahna mapakan mega. Iya ge. Socan nyorot nandingan Surya Kemar. Den nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama. Ngawatek Aji Triwikrama. Watak Aji danar-danar.
itu nafsu alah dulu Dora Doh. nikah dong keblong Sini jajak. hayang dijejak jate Wah, teu mejreng. cicing anjir eta awak dulu itu Muing. itu sirahna dulu oh itu bukna kadupak angin Lili abad maka. Wah. alah anjir bulu kelekna dulu itu Pohon. Ya, gitu-gitu teh mah. alah anjir Ya, naon kan? inung sukuna sagede jublak Wah, indung suku teteh. Oh. hayangnya hotai sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan takutai ieu Sekali saling sia hayangnya ho bongan teh nawaran ka aing sekali modal teh serweun ka. alah busiat na teh gor teh pinuh katenyo ieu aing katinggal ngagedeannya mohon tadina aing dihanapeun tangka nu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta tangka nu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha sia ayeuna cicing Cicing lilinya. apaan tadi oge asa ulah nanaon mau adina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge Asa bersih. da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh Ya, bongan terlupa. da hak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh ai sakieu gedena teh sieun gede napake ne dina taneuh Dina jagat teh ini. napake ne dina bumi hartina gede kene bumi gede kene ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring Tuh gini. komo anjeun teh siti kukuna Benar. nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring hidawala ya Ang. hidawala siapa mendegan jeung aing Naon sapamandagan eueuh kumaha? kasieun Eueuh. aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu Ipis kana imanda tuh. ampun teh sieun ku aing dirawu dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha-kumaha oge Olah. Pasrah semangat. nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya ho adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan Cik. Ada keun lah. dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok aduh ke jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan kalah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apan ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh
di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda eces jentre pertelang emang boleh nyaeta ku indra kagenep kabacana yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa. Wah nah kempes ngaretikan deui lulus naon aing maneh tadi lulus we lulusan saha tuh lulus teh kabagian we itu inget teh kana kejo kana hakaneun wae si eta mah da dawala abdi kulan luar biasa doh salajengna bade kumaha ieu pek gula rek lalajo lain si lain ilmu di mana teh duka teuing atuh sakitu Allah kakak sa wa tuturkeun wa kumaha tuturkeun sok tutur gogo si piomong bios atuh mangga lulus gitu we lulus ya lah ini sok dole kumane sok aing nu tarikna lulus aduh pot ulah heuri pot merukana kumaha naon ieu teh mana atuh muni geus karunya damang agan lulus insya dek milu ka sawarga ai ka hardik ya memilu ai misalnya cang eta mah hayang ngilu ke cang ai si lain hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur sakola-sakola SD Bararocor kuring teh hayang yeun sakola-sakola hayang yeun ieu negara teh negara agraris bener nah tingkat kemiskinan menipang lobana sumber daya alam teh geus komplit kantun sumber daya manusia yang berkualitas eta teh hayang nyeun sarana we hayang nyeun puskesmas rawat inap hayang make askes ka masyarakat teh boga asuransi nu teu mampu gratis jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring terek nyeun pasantren ongkoh hayang nyeun meja pingpong ongkoh nya sakalian aing panyieunkeun naon urek ulah kaliwat urek lah ada tepira atuh urek jeung dewek teh panyieunkeun kios rek dagang pulsa oh hayang dagang pulsa mudah-mudahan we ya alah ya kitu sih saya teh dirinya mimiti baong kan tadina ge baong mimiti rada liwar kan manusia saha ngaran sampean kuring ya dawala ai eta nu tukang Messi pemain Barcelona oke jadi pemain nasional pasti nu kitu mawa duit teu ari ningali eta nama dah duit da katinggalna mah kebegeun duit gitu katingali nama Rudin dah tuh nya jelema Rudin gitu mah paling boga ge 1000 beureuh bari soek pasrahkeun harta maneh nu dibawa nah da teu boga naon-naon kuring mah baju lanan singkahan lamun mau ribut singkahan ayo orang ini kabur disusul lompat di udang wah iya oh jadi eleh temenang eleh ya lompat temenang lompat ya
atau rek kumaha di dinya kabur kemenang kabur sakarepmu aku ladeni senadyan mau pinter ora katenger bisa lah katara pun juli apa-apa aku ora tau dine tuh aduh gimana Pak Entus aduh beda kabar bos mah pagi sugan minum tujang Entus moal sieun jeung harapan loba pasukan kaula teu sieun kuring ora wedi ku akeh si akeh Buku si akeh mah geus maot terus teu aya kamaki Gusti eta pipahna alus dan nu hareup tuh aduh disaka pipah kan lain pipah cucungit ya mah pangamu itu nu tukang jelema mah teu amis ya geus asak kitu Gusti ada mah teu amis hase mah tuh pasrahkeun harta kakayaan pilih daging nu ipis teangan tulang nu rengang da aing moal kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun sete cicing aya teu wani mah cicing lain teu wani aing mah geus saroream capek ribut lah geus jenuh deui kang kan ribut sieun kilikiben nah ieu geus kada sia goreng bieu tuh di bawah pisau dar sate tata ada nya ya sate mang tata tukang sate teh geuning tuh mang tata buah dua apa kon wani barang aku ora wani dening ngapaku lanang kowe lanang aji mulai tegah kadijaya suram merata jaya merata nyekel sabuk lang tatu aduh tru ampar tiga maju prong dah di dieu sia arah salat jadi Sinetria pilih tangan sinetria makalangan wong pasti ketiti wong alang pasti ketara wong bener pasti ketengah
keseri ya wah jangan usik ku kicu teh mau pati-pati lunta duaan lamun eueuh kawani eta jelema kira di barangan yang pangarti wah genteng-genteng ulah potong batur hayo kereyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi legok benar kereyekeun iya hege kula percaya aing sia sok salat teuing masih ya we teh mah dina naon ka sirina nya kurang dina sok salat na ge moal katarima nya ya umat Islam keiket nah tapi fanatik ieu lain jelema fanatik da ka budaya tarangna ge geuning eueuh hideung-hideung tapak salat coba cing dagoreng agama naon sia teh Islam Islam kepercayaan juga seutik aing percaya teu deuli teuing sing aya puasa dina bulan naon Februari si anjing katanya agama kuring bisa jadi saya memenuhi agama hakok what takdir what iya what iya beri kajo alah sia hayangnya we jadi aing setan ya dari mana kesempatan alah mun nararangoh teh tengeuleun teh meninggal Tibuyung teato what gelo teh bledag euy eta kulincah kulingan lincah kokotna euy tah liar aduh lieur euy eta ku dieuneuk-euneuk hulu aing weh ya tah anjing iya buah homo si gelo teh weh pek anjing pek aduh komoditi tah ya sia komoditas songkeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tikal balong Pancasona. Isuna ningali pacuci tulang isun sarabat tawura. Saking urip tulang rasa. Aduh. Saking rasa mangi cahaya. Allah. Wah, kini kuang-kuang belekok di sini panggang. Nini keur tuang dibekok sakali jeger. Eta ilmu kini-kini itu mati ilmu teta ilmu kini-kini itu alah dek lompat ke mana sih ya beri kurang ajar
rusuhan cik sok Kang Beunghar katungtungnakeun kebaheula kumaha ari bibi sangsara ti budak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa nah kunaon mah kitu apa rupa bapak pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang kadupa kereta api oh keur moe bawang cenah mah muntas dina rel aya kereta api morokan aya nu rek aya nu meuli baru ngajanteng we teu nyingkah bener teh ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun da subuh poe kompos morokan teh kan tegulak da eta ngala bawangna tengah poe bari jeung rek hujan jeung musim hujan heeh atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh ku Pak RW ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur Allah ka mana ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah ngadon jadi pengamen jalanan maksudna mana aya mobil eureun kakara menang duit kencring bari nyanyi Iwa PY jadi penyanyi jalanan benernya bari mihapekeun beuteung teh bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh nya tebih atuh aya teh Brebes kumaha geus eueuh gagawetan nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg trauma meureun trauma teh bener umur 15 tahun sapeting teh kulimaan aing teh heeh payu situ umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak tina katumanan tadina da eta we ayi diperkosa untung di dieu na tuman diperkosa kumaha eta teh pokoknya durug-dug teh dipangku aing kudunungan dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang dipangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan nyanya tuh pembantu teh disiksa geuning rek di istri ka ai guprak teh dina tempat tidur bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok jempe ulah gane isyarat mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag melah jantung ulah kasorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah amin eta masjid nya nu sialna mah ku ece we atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang mah mending kawin kami birang neng-neng tamatkeun sakola mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan ngumah wadah ngistrika sonten angkat ka masjid bari ngelek Quran taroskeun ka ajengan bag-bagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh moarek megar hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti bulan lebar nya diajar we sanajan geus kolot san apa Quran taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya